Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda bab kelima tentang pengalaman. Disiapkan ya buku paketnya. Danu jeung Deni ulin ka laut. Maranehna arulin di sisi basisir. Danu resep nyoo keusik. Deni mah resep ngojay di sisi laut. Artinya, Danu dan Deni bermain ke laut. Mereka bermain di pinggir pantai. Danu senang bermain pasir. Deni senang berenang di pinggir laut. Buka buku paketnya halaman 69. Kita baca teksnya ya. Ka kebon binatang. Poe Minggu, Rina jeung Adam ulin jeung bapakna ka kebon binatang. Sadatangna ka kebon binatang, bapa ngantri di tempat meuli karcis. Antriana panjang pisan. Artinya, hari Minggu, Rina dan Adam jalan-jalan bersama bapaknya ke kebun binatang. Tiba di kebun binatang, bapak antri di tempat membeli karcis. Antriannya panjang sekali. Sanggeus asup ka kebon binatang, Rina jeung Adam nempo sasatoan. Gajah nu keur ngulang-ngulang tulalena, maung nu keur depa di juru, satogalak aya di jero kandang. Artinya, setelah masuk ke kebun binatang, Rina dan Adam melihat hewan gajah yang sedang memutar-mutar belalainya, harimau yang sedang duduk di pojok, hewan buas adanya di dalam kandang. Aya oge sato nu dikencarkeun di lapangan, anu sakurilingna di pager jangkung. Aya gajah, aya zebra, aya uncal, kasuari oge aya. Artinya, ada juga hewan yang dilepas di lapangan yang sekelilingnya di pagar tinggi. Ada gajah, ada zebra, ada rusa, kasuari juga ada. Rina jeung Adam dipotret di hareupeun kandang sasatoan. Rina jeung Adam suka bunga. Selanjutnya, lengkepan kalimat di handap dumasar carita di luhur. A. Rina jeung Adam ulin ka. Rina dan Adam bermain kemana? Ya, kebon binatang. B. Ulina diajak sama siapa? Bapana. Yang C. Bapa ngantri di tempat meuli karcis. Gajah ngulang-ngulang ya tulalena atau belalainya. Maung keur titik-titik di juru. Harimau sedang apa? Iya depa. Jeung lutung luluncatan. Iya uncal. Zebra diteundeuna di jero. Zebra ditaruhnya di mana? Ditempatkan di kandang. Rina jeung Adam titik-titik ku bapakna. Dipotret. Dipotretna di titik-titik kandang. Hareupeun. Tuh. Rina jeung Adam suka bunga. Iya, betul. Disalin ya di buku paketnya jawabannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.